Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Otong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu ka-22. Simkuring ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Padaran simkuring dina dinten kamari nyarioskeun lalampahan Mang Jupri, Mang Karta sareng Mang Ahoy teh nya. Mang Jupri anu nuju ngarona kitu tah. Kumaha teu cenah salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Panjangna alam ti peuting teu kacaturkeun deui dina ieu carita. Kiwari urang jojoring kasana bae geus isuk weh. Kaayaan isuk-isuk di lembur Cijambu. Langit lenglang taya aling-aling, mata poe nyorot ti peulah wetan nyangan buana panca tengah. Manuk recet patembalan jeung pada baturna. Pada jalma di eta lembur geus arindit kenapa kasaban masing-masing. Aya anu ka sawah ka kebon, aya oge anu nyadap. Ari Mang Jupri jeung Mang Karta harita teh geus aya di Gunung Wayang. Mang Jupri, Mang Karta jeung Aki Karjum harita teh keur ngariung tiluan. Pok atuh harita Aki Karjum ka caritaanana. Aya nyaon ieu teh Mang Jupri oge Mang Karta. Aki teh ngarasa dewas ku kedatangan Mang Karta jeung Mang Jupri teh. Nyaha arek capa deui atawa arek nyaon? Ceuk Aki Karjum harita sabari neuteub ke Mang Jupri. Sabenarna mah kieu Ki, Uing jeung Mang Karta teh aya perlu nya teh ngeunaan Ahoy. Nya kumaha ieu nya Mang Ahoy, nyaha ceuliknya masih kenya sajiwang atawa henteu? Anyeta kitu Ki, Uing peuting ngawangkong aduh da nyamungna pisan atuh. Nya bener Ki. Aduh eta riweuhna peuting urang ngawangkong jeung Ahoy. Anger we ceulikna teh mepeg. Eta urang hantem ngapelek-bek da langka sugan sasiki we anu nyamung. Cuk Mang Karta harita ngluni merung. Aki Karjum unggut-unggutan ngabandungan. Pok Aki Karjum nyarita. Gutan teh kitu Mang Karta. Adi sugan Aki teh geus cager da eueuh datang deui ka dieu. Reg Aki Karjum nuna caritaanana tapkeun padudan anu eusina bako. Tuluy disunut serebung haseupna mulek ka luhur keuna lalangit saung. Teu kungsi lila pok Aki Karjum nuluykeun caritaanana. Tah ieu nya kumaha? Maksud Uing jeung Mang Karta kan ieu teh hayang mangubarankeun eta Ahoy ulah sia nepi ka budeg kitu. Ngasogan we sabobohanana di Aki ameureun aya pi ubareunana. Ceuk Mang Jupri nyaritana tandes pisan. Aya pi ubadeuna mah Mang Jupri. Teu jauh-jauh jadi oge aya teh pipir. Naon eta teh Ki pi ubareunana? Tah ji pipir gerajung ala aya geunyangan hanyuang beureum ca ala humutnya bawa ka dieu. Teu ngalobakeun deui carita Mang Jupri harita keneh ngalah hanjuang beureum anu dipipir. Hanyuang ieu meureunan Ki. Eta Mang Jupri cing kajekeun nyecuh. Song harita Mang Jupri ngasongkeun hanjuang beureum ka Aki Karjum. Ku Aki Karjum ditarima tuluy harita teh dijampean. Tah Mang Jupri oge Mang Karta tah ieu engke humut hanyuang beureum teh bubuy. Tiupkeun kena ceuli Mang Ahoy susuganyan kitu. Oh nya mangga Ki. Siaplah dilaksanakeun ku Uing. Mudah-mudahan we cager atuh. Mudah-mudahan we Mang Jupri. Sageus tuntas tina pamaksudan, Mang Jupri jeung Mang Karta harita teh tuluy pambitan ka Aki Karjum. Maksud arek balik ka imahna.
Sangeus sagala rupa tarapti kenceling Mang Karta jeung Mang Jupri harita teh indit mapai jalan anu satapak. Tuluy mengkol kabelah katuhu mingkin lila mingkin jauh katinggalna atuh les weh leungit dina pengkolan. Mang Jupri jeung Mang Karta lila di jalan teu kacaturkeun kiwari urang caritakeun geus nepi we ka imahna Mang Ahoy. Mang Jupri, Mang Karta jeung Mang Ahoy harita teh keur ngariung di dapur. Ari Bieli anteng dina hareupeun hawu keur ngahaneutkeun sangu. Pok atuh harita Bieli nyarita. Sok atuh cai-cai we Mang Karta, Mang Jupri, da teu gaduhna naon ieu teh. Nya wios Beli lah tong ngarepotkeun dah da tos dahar tadi teh. Kumaha Mang Karta eta teh meunang teu piubareunana? Urang mah geus bingung ya teh Mang Karta nyarita jeung Kang Ahoy mah meuni teu nyambung pisan atuh mentak pusing. Ceuk Bieli harita sabari ngasongkeun cai enteh dina gelas. Geus meunang Beli piubareunana maning ieu hanyuang geuning humutna. Heuta ieu teh ayeuna meungpeung keur eta seuneu ruhai bubuy tah yang nyaho engke urang tiupkeun keuna ceulikna Ahoy. Tembal Mang Karta. Pok Mang Jupri ngilu nimrung. Beli, tah eta teh bubuy. Tangke urang tiupkeun keuna ceulik Ahoy, hasogan we atuh cager. Nya atuh Mang Jupri, cing atuh kadiekeun urang bubuy eta teh. Tah ieu hanyuang beureumna Beli, tah sok lah bubuy. Ceuk Mang Jupri harita sabari ngasongkeun humut hanyuang beureum. Tap ku Bieli ditampanan. Teu ngalobakeun deui carita harita eta hanyuang beureum teh dibubuy ku Bieli. Ahoy, urang obaran ke mah hasogan we atuh cager. Ceuk Mang Jupri sabari ngareret ke Mang Ahoy. Teu meunang pisan Jup, beuy camplang beuting manguseupeuna nyata. Eta giriwil cacing lang masial biasa masuk oba ieu nya teh kalae. Ceuk Mang Ahoy harita anggar teu nyambung. Aduh, teu nyambung pisan ya Ahoy. Lain nanyakeun nguseup hoy eta ceuli urang obaran. Atuh lamun meunang majup di bewe teh tadi oge. Boro-boro teu hiji-hiji acan. Waduh pedos teu nyambung angernya Ahoy. Nya da kitu Mang Jupri ti kamari oge. Eta Eli hantem we ngomong ari kadengieun henteu meuni asa kurugi. Bieli harita ngilu nimrung. Kesugri palawargi cag ieu carita Sunda urang Tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun dina bagian anu ka-23na. Atur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.